Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Wabi Ranizal di kelas 10 PMTA serta rekan abdi nyata Andi sebagai kameramen. Jadi di pagi ya abdi bade ngawancari seorang parkir nyata nu namina Pak Rahmat. Mungkin kedengaran parkir teh pasti biasa-biasa satunya tidak menarik. Namun di wawancara abdi kali ya abdi bade yang cari tahu gitu betapa pedih dan susahnya orang sih kerjanya menjadi orang fakir. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Pak Rahmat. Salam. Ya, jadi Pak, abdi di dia gaduh 5 pertanyaan. Anu pertama, naon sih motivasi Bapak? Apa sih motivasi Bapak anu hoyong jadi tukang parkir gitu, Pak? Hari motivasi Bapak mah jang lillahi ta'ala nulungan margi kan iya jalanna jalan jero jalan umum janten pamit daya nu ngatur seueur kecelakaan anu kaduana seueur nu naroskeun alamat kan dina pertigaan ieu kadang jalmi kasasar pada ka mana ya belok ka mana tah seueur pisan tah eta we motivasi ti Bapak mah sejak nulungan we Bapak mah. Pertanyaan keduanya Pak, gimana tempat Bapak anu sok ngajaga parkir gitu? Tempat Bapak di mana saja gitu, Pak? Hari Bapak mah di dia hukul we di pertigaan Wisma Armet. Pak. Oke, lanjut pertanyaan ketiga Pak. Kenapa sih Bapak memutuskan hayang jadi tukang parkir gitu? Nya tadi teh ya inti nama jantan tinggal asal nama tinggal kayak pamenye jeung macet jantan ngabantu supaya lancar oke di kepolisian oke gitu aya koordinasi sareng di kepolisian sareng di disub oke. Terus lanjut pertanyaan keempatnya Pak, berapa sih Pak penghasilan setiap per harinya gitu Pak? Upami penghasilan mah relatifnya alhamdulillah pointernya hari nominal mah sekitarnya 50-100 mah sehari lah kengeng. Anu kalimat terakhir ya Pak, naon sih aya pengalaman pahitna gitu Pak selama Bapak jadi tukang parkir gitu anu dialami Bapak barina gitu? Pengalaman pahit namanya tanggal ayahnya lagi namina di jalan berarti narohkeun keselamatan Bapak oke gitu dan ngan tadi teh kamotivasi ku tinggal daerah nyalira oke macet oke ngaminimalisir kecelakaan nah gitu. Ya Pak, di sekolahnya Pak nyatos hoyong ngawancarain Abi gitu nya hatur nuhun ya Pak. Sami-sami. Yuk, tapi kalau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak aja. Turun. Ya, turun Pak. Iya Bang aja.